Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya SGP di mana wae ayana. Tah pepenang di acara wayang golek masih cariosna nyaeta Semar Beger anu disanggakeun ku Kidalang almarhum Abah Asep Sunandar Sunaria. Rombongan di wayang golek Giri Harjati. Warisan nu paratos ngantosan kumaha cariosna salajengna tah ayeuna tos bagian katilu. Sumangga ke kawarisanana urang dangukeun wae bagian anu katilu dina judulna Semar Beger anu disanggakeun ku Kidalang almarhum Abah Asep Sunandar Sunaria. Sumangga wilujeng ngadangukeun. Oh sapu ayeuna lepas tina sabengkeutan da kahancuran kaituna ge. Nya. Jadi jalan kaluarna teh urang sararea cekolot baheula bisa bakal ngawujud dina sagala rupa widang asal dina otawa nu ngeusian ieu nagara teh nyaeta ku budak angon. Bisa negara bakal pinangih jeung waluya tapi nu ngeusianana teh kudu ku budak angon. Ujang kumaha ieu ngalilieur batur ai bokap ngalilieur kumaha aja jelema teh nu palalinter itu teh anu bergelar cing rasional bicara teh itu teh jelema teh nu palalinter anu dijadikeun pamimpin anu dijadikeun pejabat teh nu pinter geus hampir teu becus komo budak angon kudu napak ngomong teh koselin aki-aki we lain hahaha budak angon ucu tah di dieu urang cing apa karena ilmu palasipah palasipah teh filosofi falsafah ya bid'ah falsafah nanahaun da sia mah kitu cegekan hirup teh sia bari sia ge teu ngarti deui ya bener teh aya bener ceuk Allah disebutna mutlak absolut dogmatis aya bener ceuk ilmiah aya bener ceuk falsafah aya bener ceuk umum dengekeun sia bener cek umum kadang-kadang patongong-tongong jeung cek ilmiah contohna cok umumna di urang nyarita panon poe bijil ti mana ciwetan yakin leres cek saha ya umum ge nyarita atuh bijilna ti ciwetan tah cek ilmiah mah henteu nah kumaha gitu da panon poe mah cicing da bumi numui kapan rarasaan mah urang teh pan sidik di wetan air rarasaan lain rasa gitu jauh tina rasaan rarasaan ieu euy nah atukeun ni da bumi nu muih panon poe mah cicing nya nya tah aya deui ceuk falsafah kumaha cenah sabenerna panon poe teh geus biji ti kulon ayeuna teh tuh enggak mau jauh tah jauh ceuk kolot ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket geura raketan nu deukeut geura deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang geura prak geura pangihan cirina satangtung diri
eta mun jauh-jauhna teh ayeuna panon poe biji tewetan kumaha maksudna dibacana ku falsafah tah ilmu teh nah ai falsafah ilmu saha yo dibid'ahkeun teh babatok sia mangeran kagolongan sia teh bener cing Allah mangeran magrasok jadi panon poe teh biji ti kulon ayeuna teh maha tak ceuk falsafah teh kumaha kieu jang panon poe biji ti kulon teh cing sok buktikeun jelaskeun abeh ngalalarti da ieu teh sesa-sesa penjajah teh urang teh jadi barutek barelet jadi bangsa nu sensitif teu kaopan teu payaan gini baheulana da ku penjajah teu meunang sakola jadi bararodo bodona teh dikatotoloyo rajen pinter kabalinger deui tak panon poe biji ti kulon teh ari panon poe teh kahirupan tak kahirupan bangsa urang teh ayeuna geus ngandalkeun urang barat ibarat mana kulon tuh matak panon poe biji ti kulon bangsa urang teh geus ka barat-baratan hahargaan kumaha ceuk dolar adat-adatan kumaha ceuk urang barat pakaian kahakanan budayana sagarana teh kanginum-nginum da aya kesenian jeung budaya urang barat anu aya gelar di urang teu abdol mun teu bari mabok tuluy diserang ku papakean barudak gadis we ayeuna geuning dibonceng ku motor dan tungirna teh kadeuleu atuh atawa turun tina angkot tina angkot bari leumpang teh geuning buja teh kadeuleu leung lamun teu sing kayoan tuh korban mode tadele geus ka barat-baratanya muing disangka ada wala bapak aing profesor le bicarana akademis euy urang teu kapikir nya wah menyanepi ka dinya kadaharan teh nyawa nya leres cantina kahakanan bangsa urang ayeuna geus gengsi ngakan kulub ganyol dan nu dihakana hambur duit ger pasea fried chicken dunkin donut hot dog bisa malahan ditawaran karedok eta ku dewek barudak ayeuna apa itu korodok gitu ini mau peuyeum ini peuyeum apa peuyeum bener nya naudzubillah summa naudzubillah bangsa urangnya Pak tapi kadiluri-lurinya asli geus eueuh aslina ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung ekstasi magadon sabu-sabu sedangkan eta anu keunana teh deui nonoman pemuda sedangkan pemuda teh sok diayakeun sumpah sataun sakali sumpah pemuda mana buktina mana tulang punggung negara teh anu disebut harapan bangsa teh anu disebut harapan bangsa teh mana deudeuh bangsa urangnya Pak deudeuh teuing cu da eta budayana atuh da sedangkeun naon martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana lamun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana heulaanan budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah teh bahasa ta urang teh geus kaleugitan basa urang budayana naon baheula mah da zaman dewek di SR bahasa Sunda teh diajarkeun unak usuk basa
Panyungsi basa wawang salan ayeuna mah tong boro muridna guruna oge kadang-kadang awut-awutan basa Sunda teh geus gengsi deui ngomong basa Sunda teh nya leres Bapak kacekok ayeuna teh urang teh ku modernisasi ku teknologi ayeuna we di imah kitu di imah da lain salah barudak sebenarnya mah dan ninggal dina keterangan mah kulu mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih eta mah kumaha inung bapana dek dinasranikeun dek diyahudikeun heeh da ayeuna mah kumaha atuh da barudak teh di imah dicekok ku PS da baheula mah diburuan teh main keleci bubuyan galah gatrik sondah sasalimpetan oray-orayan ayeuna pada PS we tong borok make jeung deungeun-deungeun anak dalang disadiakeun wayang kalah dijejak ai wayang teh geuning kalah disumputkeun kalah dijual gamelan di kilo tawang deui kanu tadi ulah ngabutut bangkong naon yen bisa ieu waluya nagara tapi nu nyicinganana budak angon heuh maya ai budak teh lain budak ololeho tapi ai budak di dieu nyaeta anu salilana ngabdi nu salilana ngabdi lamun jelema pinuh ku pengabdian lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung tah nu kitu deuleu naon sababna sabab janji pangeran dina katerangan memeh wa iya kana stain naon heula iya kana budu pengabdian heula jadi budak di dieu teh anu ngabdi sabab nu ngabdi mah moal jauh tina pitulung bener jadi lempeng jeung keterangannya tah iya kana budu teh heueuh ai angon tah ieu teh sabenerna jelema teh geus teu bisa ngangon hawa nafsuna ai ngomong dek sunah rasul padahal rasul pangeran teh kantos jadi budak angon heula nya Pak tah cing atuh cing kaangon eta hawa nafsu sabab naon moal aya nu leuwih berat tibatan perang silih teh mah nyaeta merangan hawa nafsu anu kawengku ku dadana sewang-sewang kitu nuhun Bapak paingan eta nya ceuk aing oge Bapak aing mah batok bulu eusi madu mutiara tertimbun deh iya nya leres Pak bapak teh keur abdi mah harta karun nya harta karun tertimbun gitu ya bener nu mawi dewek bisi dewek isu pageto paeh ya ulah waka Pak ulah waka Pak can tamat abdi teh ilmu teh ih ngaran-ngaran umur ucu ulah waka Pak heueuh ngabdi yeuh can kawin ongko abdi teh bisi ai geus kitu mah ngaharewosan kana silih-silaing anu bakal jadi doraka pisan mah nyaeta di mana si lain geus ngadenge hukum geus ngadenge katerangan tuluy teu dipigawe ai dewek mangan ukur nepikeun digugu nuhun henteu urusan sewang-sewang
mun teh mah dewek teu digugu ku si laing moal makna urusan si laing aya jelema nu teu digugu ning ambek belikan teh nepikeun mah nepikeun digugu nuhun teu paduli teuing nya nya pa bebas alhamdulillah Pak nuhun Pak Brai weh hulu teh ieu abdi nuhun Pak nya tak kitu cuk dek mi HP dewek teh sisir jeung minyak kana pribadi kade kaansloman leungeun mi HP pikir jeung niat kade kaangsonan deungeun bisi kalalanyuan nyawa ceuk urang wetan mah ojo leno sampean ojo neko-neko sampean ceuk urang Madura ulah terlena hirup teh leres kitu nya nuhun Pak ngagebrai abdi tak kitu kade jang kade entong make jeung mikiran batur usaha maju batur bangkrut anu penting mah ilaing we heula nurulung kagering-gering mikiran batur naon reset jang ya san kacanggung tak kitu jang nuhun Pak taya nama balik we kana obrolan anu pokok naon atuh Bapak teh kieu king kumaha atuh ieu teh Pak jadi dewek pang nyalukan ilaing teh aya maksud tertentu siga ieu nya eta dewek teh ngabogaan maksud tapi ieu maksud teh mat lamun teu satuju ulah nepi ka nimulkeun papaseaan lamun satuju tuturkeun kandungan hati amanat anu jadi kandungan hati ngan meureun dewek terek menta kamandang ti si lain itu jing sok coba itulah mempeng rada cerah sok nya gawe santai kieu nya sakali deui mun teu satuju ka dewek ulah nimulkeun hal-hal nu teu diharepkeun nya naon atuh teh pangna iluk inung si lain diinitkeun ka sekar mume jeung si gareng dewek teh sabenerna mah hayang boga pamajikan deui kadenge naon eta ku si lain kadenge bubuyu sia bieu ngomong nah kumaha teh Pak sakali deui dewek teh dek boga pamajikan deui ta ieu teh kulantaran diridoan ku inung si lain kumaha ku kupingan bapak palai garwaan deui cinek nama bade ngamadu bade ngawayuh bapak teh bade mogor dek mogor cing kanya komentaran kanya dageus gede urang teh tah kitu hari eta awewena teh urang pertapan banyukan sana kakasihna teh Dewi Milaningrum geus aya nu dicita-cita tah di eta pertapan teh aya mawar bodas ku dewek dek dijugjug kolot eta make jeung mawar bodas dek mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji lemur teu karasa capena sabab aya nu diteang hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan
sanajan awak rancucut teu paduli ka jeung teuing nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju dek ngalongok anu ngora sugan anu kolot henteu nyusul anu kolot teh dibejaan ku batur oh kitu tah kitu deh menta dianteur ka lain dewek dek pojoan deui komentar lain kumaha idem sok aka idem ngiringan wae ka aka ayeuna mah zaman demokrasi terbuka masina baheula demokrasi teh disimpingan disunatan tapi punten ye sok kongan disuhunkeun tadi disuhunkeun kamandang kumaha cek si lain henteu abdi mah teu satuju naon upami bapa ina garwaan deui bade ngawayuh heuh abdi teu satuju sabab tos aya sabab moal pati-pati atuh logikana oge atuh da ayeuna kaayaan bapa teh teu sarua jeung Pak Haji Apo nya benar artinya bapak itu tidak nalipak maneh jadi nurus tunjung disebutna nurus tunjung teu ngukur ka kujur teu nilih kaayaan ku barudak ngora nepi ka mung eleh peta bapak bade garwaan deui ma oge can disenangkeun ku bapak teh cacak hiji teh bari emak teh putri raja ti nagara Sekar Mume nepi ka waduh luar biasa itulah istri sajati teh emak hese geulis banding we jeung Dewi Subadra Megarwa Dunungan Yuswa jauh jeung bapak jeung Dewi Nunuk satak saeutik ayeuna dicacana ku bapa ka dieu eta emak luar biasa da puguh meureun uninga mama da pinuh ku didikan rohani jeung jasmani ngaran-ngaran kanu jadi salaki hartina pangeran dunya terpelajar berpendidikan goreng-goreng anak raga anak yang orang pertapan deui Umma bade ku bapa bade dipangwayuhkeun bapa bade nikah deui ayeuna ka saha tadi teh Dewi Nilaningrum ti pertapan Banyukan sana tah rarasaan bapa teh kasep henteu cingeun teung atuh geus dipikirkeun akibatna gitu nah teu diemutkeun mamalana atawa tuduhan batur we malah tatangga can ayeuna tuduhan batur tetangga coba itu Semar nepi ka kitu kalakuan eueuh turutaneun batur bener lurus eueuh tuturkeuneun anak nyeceuheu sedangkeun katinggal ku abdi bapa teh pan teu kasep ditinggal ti kajauhan bapa teh jiga pinguin kakablek heueuh mun Haji Apo pantes segala aya rarai percis emer bahe nyuruh video gitu tong sok kitu bokap eling beh gar sore teu isu hayang nyanung nyawa aduh kacida moal aya nu ngelingan deungeun-deungeun mah naon sababna sabab abdi mah ninggal gerak-gerik mah sumujudna ka bapa anu luar biasa naon kakirangan emak geresok emak teh sakaligus di mana bapa teu damang emak jadi suster di mana bapak nyari awak emak sakaligus jadi tukang pijet di mana emak bapak palai tuang leueut emak sakaligus jadi koki jadi pelayan di mana bapak ayeuna kotor anggeanana emak sakaligus jadi babu tukang nyeuseut sumujud ka bapa teh teu ngijing sila bengkok sinemah sopan santun ramah tamah DP hadap asor kari-kari ku bapa ayeuna rek dipangwayuhkeun cing gablek pucus Mar ulu kan pernah kadang kasar nyarios oge tong kitu teuing ya
geus gede aing teh nu gareuleuh geura waduh moal teu puas da awewe mah kitu keneh atuh da teh mah ukuran nafsu Bapak tadi sasauran ngeunaan bag-bagan hukum agama boh negara nepi ka eces jentre pertela ngomong boleh napak kana sarupa